Wah. Aduh, wah. Ya. Aduh, wah. Kakak lotes ya tinggali. Hampura atuh, wah. Ini sono. Kangen, wah. Ka imah heula ka dieu ka imah heula. Naon, wah. Aya itu suwa. Babacaan lah. Bacaan heula sok. Aduh, meni asa wararaas kieu. Mang bulan-bulan di kota. Batur mah aduh pararanen. Jaba usum hujan meni betah pas cocok ieu mah. Di Jakarta mah usum panas, ari mulang ka lembur mah usum hujan. Tos teu kiat ngaguar si Nyai ah. Urit nih waktu teh. Siga si Idam euy. Oh, balik di kota. Baik ngagorowan. Dam. Idam. Wah iya teh. Ya wah. Aduh, wah. Ya. Aduh, wah. Kakak lotes ya tinggali. Hampura atuh, wah. Ini sono. Kangen, wah. Ka imah heula ka dieu ka imah heula. Naon, wah. Aya itu suwa cewek. Besok tua, aduh, si Wah. Iraha di kota. Pas wangi, Wah. Sabab jauh, menit aya nu ngajemput atuh dah. Lain telepon ka Uwa atuh. Atuh, Wah. Pan teu gaduh nomor Wah. Yuk. Tos lami, abi pan di kota atuh. Aduh. Kumaha, Wah, damang, Wah. Alhamdulillah, Uwa mah cager. Hari Wah cewek damang, Wah. Si Uwa cewek? Heeh. Kira atuh ang tanyakeun heula. Aduh, si Wah tiba heula eta. Bolohona dugikeun ka ayeuna masih kene Gusti nu agung. Si Wah. Cek si Uwa cewek man alhamdulillah cenah cager, Dam. Oh, hari terus si Wah cewek masih kene ngajar, Wah. Atuh jam nanya teh sakalian. Kira ada gua. Aduh si Wah ya Allah. Kok emblah-emblah. Dam kapan si Uwa mas pensiun? Ih, atuh. Nah, da ida mah teu terang, Wah. Nah, idam geus leubeul si Uwa teh sampai 1 tahunna. Idam ini teh si Uwa pensiun. Oh, berarti tos lami atunya. Mi atuh, Dam. Dam. Atuh idam balik ke kota mah gajihannya. Alhamdulillah, Wah. Oh, gitu. Ari Uwa hayang nanya. Ari gajihan sok dibikin ka saha, Dam? Jadi ka pamajikankeun atuh, Wah. Apa majikan? Ka pamajikan. Nah, emang pamajikan idam teh baheulana dulur idam lain. Lain atuh, Wah. Dengen-dengen Lain. tetangga, Lain. sobat. Lain. Tah, ieu idam teh geus apal pamajikan idam teh lain dulur, lain baraya, lain tetangga, lain sobat. Nah, gaji idam beuti bikin ke pamajikan atuh idam sok. Arang imah dulur lain, babaturan lain. Gaji dibikin ka batur. Heeh, nyawa. Terus kumaha atuh, Wah? Tah, enak warek nanya, ari ka Uwa dulur teu? Dulur kan ka Uwa mah atuh. Tah, lamun dulur ka Uwa, gaji idam teh bikin ka Uwa. Da Uwa mah dulur, ari pamajikan idam mah lain dulur. Sok pikir ku idam. Heeh, nya bener Wah nya. Nya atuh. Uwa mah da kadulur, Uwa ngusruk-ngusruk atuh. Yalah atuh, Wah. Sok anu mah lamun idam nganggap ka Uwa dulur, eta gaji ka Uwakeun. Da Uwa mah dulur panding idam. Dulurnya, Uwa mah nya. Pan bapak si laing teh adi dewek. Heeh. Heeh atuh, Wah, ieu ka Uwakeun we nya. Nya da imah dulur, ari pamajikan mah lain. Sok dulurnya. Mah. Cing. Tah jeung ana magara balik we. Ieu heula atuh, Wah. Eta mah cai Uwa, sok macam cuma wae atuh. Ini nyuh di imah maneh. Oh. Jadi kumaha atuh, Wah? Idam balik we heula ah. Maneh kan seubeul teh balik-balik heula kitu temongan hareup itu budak. Heeh, pamajikan bisi nuhun atuh, Wah, nuhun Wah nya. Nya, sok. Heuh, idam balik heula. Ayo atuh Wah nya. Balik. Idam ulang heula. Terima kasih. Bodoh, dasar pulang ke bego. Ada mana nu sultan kan? Anjay.
Kau entar aja euy. Kayak bola. Bae tajong meureun bareng dak leutik dia. Ji, kemana euy? Naon atuh cenah itu? Jauh sama. Aing waduh teh aya bola atuh ka dia aing keur molor teh eta ah. Bola saha atuh cenah nya keur ngeuna sare ah. Bagus ah. Aing euy. Aya gini aya si Ma euy. Si keur naon si Ma? Ih, sare si Ma lagi gini ah. Ya, baik orang jalan kamanya. Nah, bal di dieu oh meureun tadi ka dieu bal teh nya. Tadi bunyi bekah gitu euy. Di rumah si Ma bekah. Ah, tadi gitu. Nya no aduh katus teh itu ngaganggu nu sare gawe pisan. Ma atuh udah sare wae urang rek nginjem eta mah nginjem taraje. Jok minjem taraje we tunuh kalau teh. Boga-boga imah atuh sare di dieu ari mah. Heuh da ngeunah niis di dieu teh. Betanya Imah mah diganggu we ku budak atuh. Budak naon atuh maneh teh ka dieu ah. Urang teh rek nginjem taraje ari mah. Taraje eueuh taraje na dieu. Heuh eta atuh mah ari teu boga taraje mah. Urang teh mah teu payu wae ka awewe euy. Teh payu ka awewe kumaha atuh ari maneh? Heuh urang teh mah geus lillah hayo we jomblo hirup teh mah da urang ge hayang kawin atuh. Menta eta mah. Minta naon? Menta jimat atuh ka Jimat geus teu usum jimat atuh ayeuna mah ayeuna mah. Pan sok boga ajian-ajian nu karar itu. Eueuh ayeuna mah eleh ku pelet Jepang. Nya naon pelet Jepang? Kawasia, Kawasaki anu kitu. Oh, ku ninja. Da urang mah mapan pengangguran berorang nu kitu boga meureun atuh naon mah. Heuh mate boga idam hiji ngan cek guru mate ulah dibikin ka sasaha cenah ilmu eta teh. Bae atuh mah ka idam mah pan dulur atuh. Lain dulur deui pan idam teh jeung mate geus deukeut nya. Hayang keukeuh hayang. Hayang atuh mah. Geus ka nyeri hatean heueuh. Geus ka nyeri hatean urang teh ku suasana mah teu boga awewe wae teh da gundah atuh mah. Bae urang di sarua teu boga lalaki teh. Pan aya mama nyaba atuh bae geus tahun-tahun teu balik ge. Jig atuh mah bawa mah. Ieu tah. Boga meureun. Kela aya nog ku nog we dam. Ikut nog di kumaha atuh da nog mah digoreng di dahar ngeuna kitu. Cokot lah nogna dihanap tadi kolong aya di kolong. Di mana ari? Di kolong teang. Atuh mah da eueuh. Di kolong. Eta di kolong. Pagawean wae di kolong Sok aya nog teangan. Tah aya mah. Heuh eta sok kadikeun. Ieu nog naon mah? Mas teh nog mas. Jangan ieu mah atuh kumaha eta nog. Heuh jang idam pan ieu dam. Heueuh sok. Ieu teh sok halus ka awewe teh. Ku idam teh simpenna di kulu bola di imah di kulu bola heuh. Ari eta mah rek dikumahakeun. Heuh panek di jampean lin meh maneh payu ka awewe. Heuh sok atuh mah kumaha Cicing sampeana. kira ulah ngaganggu. Sok. Bisa benar coba mal udah kecebek dan benar cek. Iya, turut tanda. Apa sih kok mah? Si gak mah bieu tah gitu. Yes. Wes. Tah, geus enak ieu dam. Ih, kalau sih mah. Terus orang kumaha? Sok si gabieu. Kumaha? Si gak mah bieu. Kuat. Terus kumaha? Buah, tiup dam. Buah. Bener. Terus Aduh, kumaha? kira. Siapa sih kaida? Orang pas mak kitu nya. Sok. Aing meuni jiga nu gelok lapan ulah mah. Kumaha mah? Ieu na kieu. Heeh, sok. Hah. Lain kitu atuh dam kurang calangap si gama tadi. Kumaha ieu mah? Hah, tak kitu. Babacaan lah. Bacaan heula sok. Anjir.